Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng wengi padak deui nya sareng Arit dina acara dongeng Sunda anu biasa dicanda ku Kang Arit. Urang neraskeun carios anu juluna Tunggara mitra-mitranya ayeuna teh sari kagenep. Kumaha ieu lajenganana lalakon Mang Sadut sakulawarginya. Kamari teh dina sari kalima nuju nyarioskeun nyaeta di bumina Pak Haji. Mitra supados teu nyangkolong teu kana waktu sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar Oh, butuh ketewel. Oh ya, ketewel mah, Mang. Ayo, urang tempo ka kebon. Kitu saur Pak Haji. Anu saterusna Pak Haji ka kebon. Ari kebon Pak Haji teu jauh. Da kebonna teh deket imah. Tuh, ketewel mah keur meujeuna kitu saur Pak Haji. Pok Den Firman nyarita. Mohon Pak Haji seueur. Kumaha Pak Haji sistemna bade di icalna bade diborong atanapi bade ditimbang sayana. Mangga abdi mah ngiringan kitu ceuk Den Firman. Ari ceuk Pak Haji mah mending timbang bukti we. Lainna naon ame absah. Ari kitu mah pan katampo ku sararea kitu saur Pak Haji. Mangga Pak Haji, mangga langkung sae kitu ceuk Den Firman. Sanggeusna sapuk tur cocok harga eta ketewel mimiti diala. Pok Den Firman nanya ka Mang Sadut, Mamang sahanya anu kersaeun mantuan ngalak ketewel kitu ceuk Den Firman. Atos we ku Mamang sareng ku si Bibi sareng ku putra Mamang we. Aden bari urang sakantanan botram lah di dieu. Raos sigana mah kitu ceuk Mang Sadut dolar. Mohon Mamang mangga ari si Bibi kersaeun mah kitu ceuk Den Firman. Den Firman meuni bungaheun yen bisari rek diajakan mantuan pang-pangna mah atau pisan yen anu geulis pasti bakal diajakan ku Mang Sadut. Aden, Mamang bade nyana keula karungnya dina mobil bari sakantan bade ngawartosan si Bibi. Mohon mangga Mang, mangga ku abdi diantosan di dieu. Anu saterusna Mang Sadut indit nyaeta rek nyokot karung bari sakalian rek ngajakan Bisari jeung Tati nyaeta rek ngalak ketewel. Teu lila Mang Sadut geus nepi deui ka imah atuh Bisari meuni heraneun. Naha Kang, tos mulang deui. Iya Sari mawa heula karung da. Ari karung can dibawa. Bari sakalian ngabejaan Sari jeung Tati. Wayahna nya bantuan Akang ngalak ketewel. Da dik diburuhkeun ka batur nya lebar. Nya maning
urang ku urang. Jeung wayana nyangu sing rada gede. Dengan nama saya ya we. Anu penting mah ya sambel lah. Da Den Firman resepkeun pisan kana sambel teh. Sakalian we nyeupan pucuk sampe gedang naon we, meuli asin we tahu tempe. Bari sakalian tati ajakan duit keur balanja mah nu tadi we pek pake teu naon. Kitu ceuk Mang Sadut. Oh nya Kang, nya kituna teh. Bisari bari gancang nitah nyaeta tati ka warung. Nyaeta meuli beas jeung dengan sangu. Ari Mang Sadut terus balik deui ka kebon nyaeta rek neruskeun ngalake tewel. Ari-ari Tabisari jeung tati pakpik pak nyangu. Ngahaja nyangu teh rada gede katamah Mang Sadut mere duitna gede, jadi lamun dipake keur balanja teh cukup. Harita Mang Sadut keur ngalaan ketewel dibantuan ku Den Firman. Mangkilang dicare ku Mang Sadut teh. Keukeuh we Den Firman mantuan. Aduh Aden, ios atuh ku Mamang, keun ku Mamang ngalake tewel mah. Aden mah calik-calik we, kitu ceuk Mang Sadut. Ah, teu sawios Mang. Nya daripada calik asa teu puguh, mending damel, kitu ceuk Den Firman. Tekung silila Jol, Bisari jeung Tati geus datang ka kebon. Bisari ngai sangu kana boboko, ari Tati ngajingjing teko. Aden tuang heula, kitu ceuk Bisari. Bari neuneun boboko dihandap. Oh mohon mangga Bi, mangga, kitu ceuk Den Firman. Kituna teh bari ngareret ka Tati atuh nu direretna tungkul ngeluh. Mang Sadut ningali pamajikanna geus datang gancang turun heula. Aden, ayo urang tuang heula, urang sarapan heula. Aduh, ieu cacing Mamang mah tos demo Den. Demo tadi, kitu ceuk Mang Sadut. Bari kituna teh gancang nyamperkeun ka Bisari anu keur ngalasan sangu keur taruang. Atuh Den Firman ge teu hararese, gancang nyamperkeun ka Bisari. Sok Aden tuang heula. Mong hapunten saya ya we. Kitu ceuk Bisari. Aduh, nuhun Bibi, atuh nuhun pisan. Janten ngarepotkeun. Anu saterusna brak sararea taruang. Tuang teh teu sapira mitra-mitra. Sambal tomat teh anu tarasin teh sakediknya. Asin peda, sepan pucuk sampe, tahu, tempe, kurupuk. Tapi nikmatna lain di kieu. Tuang di kebon bari ditiupan ku angin anu ngahiliwir. Puguh we atuh rek teu kimat kumaha. Beres tuang Bisari mantuan ngumpulkeun ketewel, ari Tati jeung Den Firman ngasup-masupkeun kana karung. Bisari jeung Mang Sadut jongjon we barang gawe. Pok Den Firman nanya ka Tati, nami teh Tati, kitu ceuk Den Firman. Oh mohon Aden Tati, da ti kapungkur ge teu acan digentos, kitu ceuk Tati. Meni nyebat Aden. Ulah kitu atuh, sebat we aa, kitu ceuk Den Firman. Oh moal aya nu bendu kitu, saupamina abdi nyebat aa, asa calutak, kitu ceuk Tati.
walah tuh tat sanu bendu paling oge bendo kitu cek Den Firman bari seuri. Ari tati ka urang mana ayeuna kitu cek Den Firman nanya deui. Abdi mah teu ka teu pajeng teu laku jomblo kitu cek tati bari tungkul. Naha diical kitu make jebat teu pajeng kitu cek Firman. Ih sanes kitu maksana sanes diical abdi mah teu acan gaduh kabogoh kitu cek tati deui. Oh teu acan pisan atanapi teu acan pisan kitu cek Den Firman rada uga euge. Mohon teu acan pisan. Pami kitu mah kalarasannya atuh asa kupas. Nah kumaha kitu ku teu acan ku nyebatkeun ku kalarasan. Mohon tati teu acan gaduh, teu acan gaduh, sami-sami teu gaduh. Kitu cek Den Firman. Oh pami sami-sami teu acan gaduh kumaha kitu kitu cek tati deui pura-pura teu ngarti. Padahal tati ge ngarti da geus dewasa tuh. Mohon eta kan tati teu gaduh nya urang mah sami-sami teu gaduh. Upami sami-sami teu gaduh upami dihijikeun mapan urang janten gaduh kitu cek Den Firman. Oh gitu memang dina kituna mah laras abdi teu gaduh teu gaduh upami dihijikeun jadi gaduhnya. Nah moal kaduhung kitu saupamina ngengingkeun orang kampung bari kayan abdi mah ge terang nyalira. Abdi mah jalmi miskin, abdi mah jalmi teu gaduh. Pun bapa tukang buburuh kuli, ari aden makan jalmi aya, jalmi kaya, jalmi gaya kitu cek tati deui. Bade kaduhung kumaha tat upami ngengkeun anu geulis anu aya mah mah bersyukur we alhamdulillah gitu. Kenging widadari anu nuju nyumput di mana we aya rezeki anak soleh mah kitu cek Den Firman. Ih gomba tah kieu aya orang kota mah jago ngagombal. Ih tat sanes ngagombal eta mah promosi tat kitu cek Den Firman. Promosi kali kayak jualan obat mah kitunya ari nu kasep mah jago ngagombal. Ih wios atuh upami teu ngagombal mah panginten moal hasil pananaon ge kedah dipromosikeun kitu cek Den Firman bari seuri. Anu saterusna Den Firman ngobrol jeung tati. Anu dina ngobrolna teh nepikeun ka uplek poho dina naon. Nepikeun ka Den Firman janji rek ngalamar tati. Pokona mah teu kagambar kumaha dua insan anu keur dilanda cinta.
boh tati boh Den Firman bunga. Karena jam 2 berang ngalah ketewa teh geus beres sanggeus nati ditimbang terus dibayar ka Pak Haji. Anu saterusna eta ketewel ditaekeun kana mobil. Sameme Den Firman mulang, Den Firman mikeun duit ka Mang Sadut dolar. Mang Sadut meuni colohok sabab duit teh anu dibikeun ti Den Firman kaitung gede aya kana 1 jutana. Den, ieu teh teu lepat. Asa ageng-ageng teuing Den. Bili ieu mah bili lepat, kitu ceuk Mang Sadut bari colohok. Teu Mang, teu lepat. Ieu mah upahnya basa Mamang ngunjal barang nu di pasar teh. Teras Mamang gaduh keuntungan tina ngical ieu ketewel. Teras ngadamel ieu ketewel bibi sareng tati sareng Mamang tiluan. Eta perhetanganana mah kitu ceuk Den Firman. Aduh, Aden, Mamang mah teu ngapatikeun estuning ridho lillahi ta'ala. Eta mah da nya Mamang mah mung sakadar ngajajab. Kitu ceuk Mang Sadut. Ih, Mang teu sawios eta mah panginten tos rezeki Mamang sadayana nya rezeki Mamang, rezeki si bibi. Kitu ceuk Den Firman deui. Aduh, nuhun pisan atuh Aden, atuh nuhun. Kitu ceuk Mang Sadut dolar deui. Oh, abdi anu nganuhunkeun mah ka Mamang sareng ka bibi sareng ka tati anu tos ngabantos abdi bikin kaberesna. Kitu ceuk Den Firman. Anu saterusna Den Firman pamit rek mulang. Mobil mimiti ngageuleuyeung dituturkeun ku 3 paneuteup. Sanggeusna mobil geus teu katempo deui, Mang Sadut disari jeung tati tuluy mulang ka imahna. Den Firman mawa mobil dipinuhan ku rasa kabungah. Bungah manehna ayeuna mah geus boga beubeureuh hate. Mawa mobilna teh estuning nyantai teu ieu rurusuhan. Bari ngabayangkeun ngobrol tadi jeung nu geulis. Kana satengah genepan Den Firman geus nepi ka imahna. Mobil langsung diasupkeun ka garasi. Ari barang mah teu diturunkeun tina mobil teh. Da ameh babari da subuh rek langsung dibawa ka pasar. Anu saterusna Den Firman terus asup ka jero imah. Kasampak Ibu Ramana keur araya. Malahan mah nuju narongton TV. Ari Ramana Den Firman namina teh Pak Yusuf, ari ibuna Ibu Suminar. Pak Yusuf gaduh murang kalina ngan hiji-hijina nyaeta Den Firman. Firman, geus mulang. Kumaha meunang KTW teh, Man? Oina naon? Ama teh era kudu pesen. Dari langganan mah kudu diperhatikeun. Gitu saur Pak Yusuf. Oke nging ama di kampung Cimelang. Untung eta ge Mang Sadut anu masih antrang. Nya dijajab ku Mang Sadut. Kitu cek Den Firman. Oh, ya syukur ari hasil mah. Pak Yusuf ge apaleun ka Mang Sadut dolar sabab minang panggi. Jeung Mang Sadut dolar minang sok ngunjalan barang anu Pak Yusuf.
Pok Ibu Suminar nyerita, lain firman, ibu rek nanya ka hidup, nah hari hidup rek iraha, rek rumah tangga, lain naon ibu jeung ama, hayang we atuh geura ngasuh incu, meureunnan mun aya budak leutik di dieu mah resep, kitu saur Ibu Suminar. Pok Pak Yusuf nyarita, nya Firman, sok geura kawin rek ngarogoan naon, ungaleun teu boga umur cukup, jeung ama rek nanya ka hidup, ari hidup hubungan jeung Neng Ames atawa henteu? Ayeuna naon ama teh hayang apal we, da eta anggi non hampir unggal poe ka dieuna, malahan mah tadi ge ka dieu nanyakeun. Ya ku ama dibejakeun yen Firman macing teh dagang ka pasar, kan rek sakalian neangan ketewel, kitu saur Pak Yusuf. Ah henteu ama, abdi mah teu hubungan sareng Ames, mung Ames nawe mika hoyong ka abdi, mung ari abdi mah kirang srek ama, sanesna naon nya eta we ningal kalakuanana, ari bergaulna teh asa kirang merenah we, asa kumaha da. Ari Ames mah gaulna teh teu ninggal sareng saha-saha, jeung pameget mana sareng istri mana ge, sareng padamelan teh kitu we ngaruang riung. Abdi mah kirang srak, kitu ceuk Den Firman. Ari Ames teh mitra-mitra atawa Neng Ames teh nyaeta tatangga Den Firman. Deket pisan imahna teh, malahan mah lamun ngaliwat Den Firman pasti bakal kanyawan ku Neng Ames. Ari Neng Ames bogoh pisan ka Den Firman, kan teu dilayanan ku Den Firman ge. Ari Neng Ames sarua kasup jalma kaya, jalma cukup, ngan sifatna anu sombongna teu katulungan we pokona mah. Jadi tatangga dinya geus arapaleun kumaha sifatna. Mun aya kasalahan tatangga haok polotot turun jeung bapa-bapana, turun jeung badegana. Da eta mah keluargana keluarga keras. Jeung Neng Ames mah badegana ge atawa nu sok ngajaga, pengawal lah, lamun beh dia nama puara pisan. Jadi lamun naon teh Neng Ames mah teu waleh dikawal. Pok Pak Yusuf nyarita deui, iya lamun kitu sok putuskeun yen hidup da caniat we kitu, caniat rek rumah tangga tuh lah alasan mah ari cek ama mah. Ayeuna naon ame teu ka dieu wae, ari sangkaan anu sejen mah yen hidup aya hubungan jeung Neng Ames. Padahal da ama ge memang apal, ari hubungan mah da memang ari hidup mah hare-hare, kitu saur Pak Yusuf. Mohon mangga ama, mangga ke ku abdi lah bade dituntaskeun, da laras abdi ge asa kaganggu, kitu ceuk Den Firman. Sareng kieu ama oge ibu, abdi bade naroskeun ka ama sareng ka ibu, ieu mah saupamina kumaha upami abdi gaduh tunangan, nanging jalmina teh ama ibu nya dina kaayanana mah punten sanes ngahinakeun,
kagolong jalmi susah we anu perlu ditulung. Malihan mah ramana tukang beburuh kuli bangunan, kuli panggul. Tah kitu abdi nyuhunkeun saran ti ama sareng ti ibu, kitu cek Den Firman. Oh, Firman, ari keur ama mah ieu moal ngulah-ngulah. Peda eta awewe anu dipikarep ku hidup teh jalma susah, jalma balangsak, tuh jadi masalah. Tuh jadi masalah. Anu penting eta budak, anu paling pokok mah daek ibadah. Lajeng masalah harta mah teu kudu dipermasalahkeun. Sugan ayeuna urang boga harta, mun maot dibawa moal. Anu jadi mah merung jadi ama, anu pernah ku urang disedekahkeun we dipake dina jalan anu dipikeridho ku Allah. Da ama jeung ibu sarua mage jalma taya kaboga. An ama jeung ibu terus usaha, teu putus asa. Nepikeun ka ayeuna alhamdulillah teu burung aya. Jeung keur hidup mah kasusahan. Da keur saha deui harta teh, kitu saur Pak Yusuf. Pak Yusuf teu ngamasalahkeun anakna arek menangkeun ieu asal anu solehah. Pok Ibu Suminar mairan, nya Firman bener pisan, sok we rek kasasaha ge. Hari keur ibu mah teu jadi masalah. Jeung mun bisa kencang bawa ka dieu, ibu hayang apal. Kitu saur Ibu Suminar. Ibu Suminar mah hayang pisan boga minantu teh. Kahiji teh boga budak awewe, nomor kadua budak nangan hiji-hijina. Hayang we atuh ngobrol meureunan. Jeung estuning keur Pak Yusuf jeung Ibu Suminar mah teu mempermasalahkeun kaayaan. Da ceuk pamikir Pak Yusuf jeung Ibu Suminar mah harta anu sakilobana moal keur sadeui tangtuna ge keur Firman. Tinggal nuluykeun lamun nuluykeun mah. Tapi da Den Firman mah teu kadinya loyog jeung pikiranana panan. Angger we hirupna hayang mandiri. Atuh ngadenge kitu Den Firman atoh kacida. Oh mohon ama ibu tur nuhun. Kayaknya ku abdi duka enjing pagatuanna mah bade dicana ka dieu, bade dikenakeun ka ibu sareng ka ama. Kitu ceuk Den Firman. Mohon ama ibu dikantun heula bade ka jaman ieu meuni hareudang jeung asa carepel. Kitu ceuk Den Firman. Kituna teh Den Firman tuluy nuju ka kamar cai. Karena jam setengah 7 peuting. Aya nu kaketrok kana panto, nyaeta kana panto bumi Pak Yusuf. Atuh gura-giru Pak Yusuf ngawaler bari kituna teh muru kana panto imah. Rai panto dibuka, di luar kasampak Neng Ames keur nangtung. Neng Ames, bade ka Firman Neng, kitu saur Pak Yusuf. Oh mohon Pak, aya si anak, kitu ceuk Neng Ames. Oh aya Neng, sok ka dieu atuh kalebet. Wios Pak, ieu diantosan we di teras, kitu ceuk Neng Ames. Atuh Pak Yusuf
gancang ngagaroan Den Firman. Firman, iya aya Neng Ames, gitu saur Fayus. Atuh